alaika tawajib ka anjeun naon hudahum mere hidayah kaitu jalan-jalan. Walakin Allah tapi Allah yahdi masya hidayah Allah man kajalma yasa'uran bisyakan Allah kaitu. Wa majeng ari perkara tunfiku anu ngaimpakkeun marani kabeh min khairin tina kahalusan. Bagian positif mangka eta pikeun diri aranjeun kabeh. Wa majeng ari perkara tunfiku anu ngaimpakkeun marani kabeh. Ilabtigo awajillah anu kana nyuprih karidhoan Allah. Wa majeng ari perkara tunfiku anu ngaimpakkeun marani kabeh min khairin tina kahadean. Dua pamangka dibayar itu emak ilaikum karamkas antum bari alana Allah tudlamunah dari jauh. Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Di ayat diturunkeunana ceksa riwayat muslimin sebagian muslimin boga karabat boga dulur anu masih kene Yahudi alias kafir can asup Islam ngarah supaya arasup Islam barere dibere sodako supaya tertarik arasup naon arasup Islam. Tadi tekan si Anton teh muslim boga adi boga dulur boga wa boga tapi san Islam kabeh kumaha sadan si Anton teh hayang asup naon ieu asup Islam tadi berean duit bulan minggu apa Jumat diberi bagi duit salimi rokok lipat gepe don jaris diborong bagi gepe we dibagi gepe malisuk sarabi supaya asup Islam karena asup Islam tertarik hayang asup naon asup ke Islam kabitaeun peda dina Islam halusnya asup Islam kan dulu Anton kalau asup Islam ada yang geus asup Islam terus tara dibere deui geus asup geus tara dibere gepe isu-isu tara dibere gepe sorabi tara da tara nyenton sorabi tara kudu gepe dibagi gepe geus tara ieu mah asup Islam mah tara dibere naon-naon tanu tadi nangis asup arasup deui ka Yahudi deui. Jadi Yahudi deui pada tara dinaon tara dibere terus Islam mah tara dibere asuh naon kita memang bibita anu keluarga geus Islam teu dibere kita mah isuk lapar yang gepe yang gepe yang jajan yang naon di tara di suplai makanan lah di geus namun tara dibere ari geus Islam arasup di kana Yahudi deui kalapir deui bebe musyrik deui kalapir deui. Nah ji Kisah riwayat deui sabab turunna ieu ayat teh nyata Rasulullah perintah ka fakir-fakir ka muslimin supaya sedekah ka fakir-fakir urang Madinah. Jadi di Madinah masih kena loba kupur-kupur Yahudi nu palalakina nu miskin sok barean duit lagi sedekahan para sahabat. Asup Islam teh bagus Islam geus loba di Madinah nu miskin geus loba asup Islam di Madinah aku Rasulullah dicarek geus on sedekahan bere deui kalah jalan di Yahudi. Nah turun ayat laisa alaika hudahum wahai Muhammad teu wajib ka anjeun mere hidayah teu
anjeun mah tugasna teh basyira wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajan munir. Tugas anjeun mah wahai Muhammad hiji basyiron mere beja pikabungaheun keur muslimin, nadhiron mere beja pikasieun keur jalma-jalma kafir, ngajak kana jalan Allah. Rek daekeun jeung teu terserah. Ulah make hayang-hayang supaya resep naon. Tang supaya berteman itu kudu. Penting mana yang tugas tegas ngajak, daek atau syukur itu terserah. Buka pilihan masing-masing terserah. Kok baik, diajak ke arah tenalulu ke arah Islam terserah. Yang maranehana sorangan penting tugas anjeun mah ngajak anak ade, rek nuturkeun jeung teu terserah. Tugas anjeun mah kitu aya Muhammad. Inna ma'alaikal balad. Kewajiban anjeun mah hanya nepikeun hukum. Rek daek jeung teu, rek ngadeg jeung teu terserah. Tugas anjing Nabi Muhammad itu wajib mana hidayah supaya jelma-jelma arah Islam itu wajib. Tugas anjing mah hanya nepikeun hukum ngajak. Walakin Allah yahdi may yasha. Anapun urusan hidayah mah urusan Allah. Allah nomor 1 sahabat nu diberi hidayah kana aspi Islam pasti aspi Islam. Sanajan teu dibere sedekah teu dibere duit tunggal poe ge, lamun Allah geus ngarencanakeun geus mere hidayah ka seseorang pasti bakal asup Islam. Terus tong make repot, tong make anjaka, tong make sedih. Wayana asup di Nasrani ya jadi ini berarti can dibere hidayah usaha. Terus amaya asup Islam teh teh maka rendah hareun, karena gepeu, karena sorabi, kerja kangkung. Geus teu dibere asup Islam teu dibere. Karena kitu tugas anjeun mah hanya basyir wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi idzni wa sirajan. Tah. Sarua urang kitu nu penting urang kewajiban teh naon? Kewajiban teh hanya nepikeun. Rek ngadenge jeung henteu, ya resiko terserah, tanggung sendiri. Diperingatkan, udah dikasih tahu, sudah ngeyel, ya resiko. Resiko silakan. Tanggung sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Naon bae nu diinfakkeun ku maraneh baik itu tenaga, harta, pikiran, naon bae nu geus dibikeun disedekahkeun diinfakkeun maka kembalina pali anfusikum manfaat keur diri maraneh. Sawabna ganjaranna pahalana keur maraneh. Lain keur batur. Mane infak ka fakir, ka miskin, kanu kumaha itu keur diri pribadi maraneh. Manfaatna kebalina keur kebahagiaan keur diri maraneh. Naon bae nu diinfakkeun ku maraneh maka kembali nage ka maraneh deui ka manfaatna teu mana lain keur batur. Nah, kade wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Naon bae nu diinfakkeun teh kudu kana nyupri karidhoan Allah. Ulah hayang naon-naon. Ulah hayang supaya jelema menghormati, supaya jelema wah tarungkul, menghormatilah, kumpul karena keridhaan Allah. Karena si Atko sok rajin sodako, yang diunggutan ke batur teh, Pak Janton, betul Pak Haji, Anton lagi bunga, karena sebut Pak yang pohon aja nyebut Pak Haji, mana ngomong teh, jadi 2 kali ya. Ini 2 kali itu disebut Haji Acan. Ini 2 kali. 5 kali gak kuat. Nah, jadi ulah ngainfakkeun naon bae perkara harta, benda, pikiran, tenaga naon bae hanya untuk mencari ridho Allah, pahala cari ridho Allah. Lain hayang naon-naon. Lain hayang banda dunia, lain hayang naon hanya ridho Allah. Naon sababna? Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum.
naon bae nu diinfakkeun kumaha tina nu hade tina harta naon bae nu hade nu kana karena yufafa ilaikum bakal dibalas ku Gusti Allah digantian cumponan kahayaman dibalas kayak ku Gusti Allah. Allah mau ninga tahu kayak dibalas ku Gusti Allah lamun orang infakna karena diridona Allah dibalas tong sieun oh gimana bisa dakona mereka ini anggar baik berarti lain karena Allah aya karena Allah mah bae tuntutan ke di akhirna moal aya basa penyesalan di karena Allah karena olih ya tentu dan lagi oleh-oleh sabab naon sabab ibadahna infakna karena naon karena olih kalau kalian Allah oleh olih itu karena jabatan karena yang dihormat disanjung dihormati yang berupa haji yang berupa ustad nggak segala rupa lah sehingga lamun dari sebut itu teh hati nanti ada hewa menyebut kejelma kain berupa haji kayaknya semoga haji nyawa juga ini semoga haji contohnya semoga haji semoga haji tuh bari wa antum latul lamun mana moal didolim dalam arti moal dikurangan bahkan ditambahan ke Gusti Allah sedekahna 5.000 ditambahan ke Gusti Allah 70.000 kali lipat kali kurangan bukan sedekah 5.000 jadi 2.000 banyak dibalas nanti moal minimal sesuai 5.000 ya 5.000 maksimal tidak terbatas sampai 7 kali bahkan Allah yudhaifu lima yasa Allah akan melipat gandakan sakersana Allah luka seberapa juta kali lipat kalau Allah udah menghendaki asal orangna ikhlas sedekahna barang bener ikhlas yakin bakal dibalas anu 1000 lipat ganda yo dibantu reka orang terserah penting orang geus naon urusan mereka